Para mitra sadaya wilujeng tepang deui sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung. Ieu dongeng karangan Kileksa masih kena mitembean para mitra nepi bagian kalimanya para wargi sampai bagian kalima atuh mangga nyangakeun bae. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan. Siaran-siaran di Mang Jaya official mugi katampi kalain kabingan. Mangga para mitra, Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa urang teraskeun deui. Pekaraos ai waktos manya nyerelek tuh para mitra 1 2 3 4 5 para mitra. Bagian kalima gitu. Atuh nu sebat kecapangan teur ai basa Sunda aya kecapangan teurna cenah para mitra upami turun naon cenah kecapangan teurna jerut turun jerut turun para mitra sadaya nah eta kecapangan teur upami turun tapi upami nangtung jung nangtung cenah teh kecapangan teur para mitra basa Sunda nya mangga kumplit lah pokona mah. Mangga dongeng judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa dina bagian kalima urang lajengkeun wilujeng dadang. Alhamdulillah para mitra sadaya Mang Jaya tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung. Kasarung Kasayang Maung karya Kileksa kahaturkeun ka para wargi. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun oge ka para wargi sadaya. Sakali deui dongeng teh mung saukur dongeng yang gitu. Sawangan wungkul gitu. Janten ieu teh hartosna mah mung saukur dongeng wadul, dul. Wa endedul jadi wadul para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun. Dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kileksa. Upami teu lepat dongeng kamari parantos dugi kanalika Mang Itok teh nyaeta kapapancenan kedah mencit pesing teh nya. Mangga urang teraskeun. Mangga urang lajengkeun. Atuh harita gidig Mang Itok panggul pesing ka tukang dapur. Geus tepi teu loba pikir kiresel mencit pesing. Sarta terus direcah sakumaha papatah ti Basuri. Mang Itok uyak-uyak we sorangan bari teu aya nu maturan. Malah Basuri jeung pamajikanna mah teu nerempo-nerempo acan. Ngan waktu Mang Itok geus beres ngalah atina kurunyung Basuri nyampeurkeun datang-datang tepok nyarita. Tok, hari atina geus diala cek Basuri bari gog cingogo. Hareupeun Mang Itok nu keur ngeuritan daging pesing. Pok Mang Itok ngajawab bari leungeunna tetep ngome daging pesing. Geus bah, tadi pisahkeun di sisi. Hari nu keur nyariram teh kamarana cenah bah geuning mani teu aya saurang-urang acan. Oh nu mata keur nyarab kami tohana tok. Ini teh bareng sarerea cenah mah rek sakalian piknik ge sore moal burung daratang nu matak sakalian we ku Itok pang miarakeun. Lantaran rek sakalian dipasak cenah ieu teh keur nyadiakeun daratang. Cek Basuri baligap kana ati pesing. Leos ningalkeun Mang Itok sorangan maksudna sok sieun nanyana ka papanjangan Mang Itok teh. Sup Basuri ka dapur terus mikeun ati pesing kanu jadi pamajikanana nu keur kaprak-keprak masak di dapur. Pok Basuri ngaharewos ka bilam sini. Yo, buru-buru pais bising si Itok balik manten. Lantaran geus murid apa ieu teh. Apa gancangan lamun geus beres bawa ka kamar. Panyepen teh ku abarek dideuskeun ka Prabu Anom Lokabisesa. Ceuk Basuri bari sok ati pesing teh dibikeun kanu jadi pamajikanana. Atuh gancang carita ku bilam sini dibungkus ku daun jauh. Berus di ruang ku lebu panas di hawu geus kitu maleos Basuri pindah deui ka tepas hareup. Gek diuk dina kursi urut tadi heuleut sababaraha jongjongan kurunyung Mang Itok nyampeurkeun bari pok nyarita. Beres bah lah cik buruhan yeuh. Aya keneh surutu teh. Oh, geuning ganjang tok di mana ayeuna? Geus dibereskeun acan. Cek Basuri bari song mere surutu sasiki ka Mang Itok. Bari nampanan surutu pok Mang Itok ngajawab. Adi-adi nu aralit bilih teu terang surutu nyaeta rokok. Rokok ieu teh hartosna nyaeta nu didamel tina
tangkal daun bako langsung tina daun bako samalah kertas nage ku daun bako gitu ieu mah digulung teh ku daun bako nu digulungkeun namina surutu gitu tah mangga urang teraskeun geus bah dagingna jeung segala rupana diteundeun di dapur malah da ceuk ikan abah ge keun bae cenah di geus kieu mah kukuring nama cenah Mang Itok mah geura balik ka ditu cenah calik dihareup ceuk abah jeung abah teh punah yang udud mah ngenta bae cenah ka abah kitu tah abah nu matak sonagara kuring teh buru-buru we ngenta ka abah bisi kaburu beakeun ongkoh ceuk Mang Itok bari gek diuk para mitra sadaya gigireun si abah teh atuh nu saterusna mah we ngobrol dua sobat ngarobrol deui ngadaguan nu masak ngobrolna teh jauh tina masalah lalakon jeung pangalaman nu geus heubeul malah Mang Itok mah ngobrolkeun lalakon ngalapeusing sagala rupa kira-kira sajam ti harita kudu takbilam sini nyampeurkeun pok nyarita ka Bah Suri. Abah, itu cai kanggo siram tos sadia. Mangga bilih kabujeng tiis manten, ceuk bilam sini mere kode ka Bah Suri. Ari Bah Suri geus ngarti pok nyarita ka Mang Itok. Hotok sok we ongko-ongko heula abah rek mandi heula nya. Sabab abah mah ti isuk can mandi ieu teh. Oh nya mangga we tuh bah. Keun kuring mah da boga keneh surutu ya, rek ngadagoan we bari udud. Kade ulah tuluy ngiles bah. Moal atuh tok. Malah Itok ulah ka balik sabab urang dahar heula. Kedaguan sakedeung deui ge asa keuda. Sok we sing jong nyadoknya abah rek kajai heula. Cek Bah Suri bari leos ka jero imah. Geus di jero imah sup ka kamar panyepenan khusus paranti ngadeuheusan ka Prabu Anom Lokawisesa. Pernah na eta kamar esturu siah pisan. Nu nyahongan duaan nyaeta Bah Suri jeung Bilam Sini. Geus aya di jero kamar mah gek Bah Suri diuk sila ipis. Geus tarapti segala rupa peledug Bah Suri meuleuh menyan. Terus kunyam-kunyem mapatkeun jang jawokan paranti ngonang Prabu Anom Lokawisesa. Haseup menyan mulek minuhan sakuliah kamar panyepenan. Reup Bah Suri peureum kalayan dua dampaleungeun ditamprakeun ka luhur siga nu nanggeui baki. Teu hiuk aya angin ngagelebug. Tarik naker disusul ku sora anjing babaung. Rieg imah Bah Suri ingeung jiga nu dienageun ku lini. Bah Suri diukna beuki manco bae sirahna ngeluk tungkul teu wani tanggah malah gadona ampir-ampir ada kana tuur. Sumutna dipolongokeun saeutik teuing naon maksudna cenah. Teu lila cakak kadenge anu seuri meuni eundur handaruan. Sorana keuman pikasieun boro-boro batur sigana teh. Sabab Bah Suri ge anu ngineng ngadenge jeung ngineng tepung meuni ngadeg-deg bakat ku sieun. Teu dia beleg-beg haseup menyanu dibeuleum ku Bah Suri teh ngagulung jadi hiji. Beuki lila beuki kana tungtungna celeg aya hiji makhluk nu kacina matak ika gilaeunana. Nu kaciringan huluna wungkul sabab tempat teh teu mahi. Eta makhluk teh matana gular-giler siga aya nu diteangan. Gedena sarua jeung kalapa, sihungna rangeteng, sagede-gede bitis let. Para mitra, ampun ya. Ieu matana segede kalapa maksudna teh. Sihungna rangeteng sagede-gede bitis letahna ngelel rupana beureum meuni burahay. Horeng teh para mitra. Eta geuning disebut Prabu Anom Lokawisesa ku Bah Suri teh. Hiji buta nu kacida gedena kamar panyepenan Bah Suri oge ngan bisa asup huluna wungkul pok eta buta teh nyarita. Suri, aya naon siang ngangkir kami ha? Nah duit sia geus beak, atawa pare sia geus ledis, atawa sia geus hayang ngilu ka nagara kami. Sok sia jawab Suri, geura jawab ku sia. Cek Prabu Anom Lokawisesa, tapi ngan sakitu sorana ngageleger jiga guludug teh ngan kadenge ku Bah Suri wungkul. Nu kadenge kuno sejen mah ngan saukur sora angin jeung eundeurna bumi. Atuh Bah Suri pok ngajawab bari acong-acongan mah. Waduh, hapunten Kangjeng Gusti. Mugi Gusti Prabu terendag manah rengatnya penggali. Jisi abdi teh sanes kirang hormat sareng sanes bade kumawan pun camplaka Gusti Prabu. Namun ku jalanan eta we aya dugikeun ka Gusti Prabu kapaksa jisim abdi kumawan tun ngangkir ka Gusti Prabu sumuhun.
Kitu maksud jisim abdi teh Gusti Prabu. Cek Basuri bari tetep acong-acongan nyembah. Atuh pok di Prabu Anom nyarita bari dicampuran ku seuri meningah gagak. Juri. Rek nepikeun naon ka kami teh Suri. Sok buru-buru. Buru-buru sia. Boga naon maneh teh Suri. Nahalin tuh atawa begang ha? Buru-buru bejakeun Suri. Buru-buru bejakeun ka kami. Prabu Anom Lokawisesa Pramitra Sadayana sering gagak menihan naruan tadi jadi sebatkeun. Atuh pikeun Mbah Suri teh nepi ka pewot-pewot bae. Cek paripaosna sawaknya mayunan Prabu Anom Lokawisesa. Lantaran cek pamikirna lamun manehanana hartina mah teu bisa nyenangkeun Prabu Anom Lokawisesa tinangtu poe eta, menit eta, jam eta baris dibawa init ku Prabu Anom Lokawisesa ka tempat pamatuhanana. Sedangkan dibawa init ku Prabu Anom Lokawisesa berarti manehna kudu ninggalkeun alam dunya. Anu sakitu mata genahna dipika senang ku manehna, harta loba, bana loba, nya kitu keneh senangah-nangah ning kari-kari lamun teu bisa nyenangkeun Prabu Anom Lokawisesa baris dibawa ka nagrina. Oh, sumaha Gusti Prabu jisim abdi teh bade nyangakeun upeti ka Gusti Prabu sun. Suri nyarita sia bantung dipegat-pegat. Sok carita saterabasna. Kami ge muarek nyentak muarek naon deuleu Suri. Muhun Gusti Prabu tadi ge disebatkeun sun. Jisim abdi teh bade nyangakeun upeti ka Gusti Prabu kanggo satauneun we. Nanging hapunten name saurangeun jalaran syaratna name aya hiji. Nyata kanggo haturan tuang putra anu pangageungna rupina pamunut tuang putra anu alit mah teu acan tiasa kasangakeun sumun. Mudah-mudahan enjing pageco tiasa kasangakeun kitu ta Gusti Prabu. Cek Mbah Suri bari nyemah deui. Halus Suri halus. Keun saurangeun oge. Tapi nu hiji deui kudu buru-buru diteangan di Suri. Sabab si anak kami para sehat dulu. Sia nu rek dibahankeun ka kami teh ha? Cek eta buta bari letahna ulal lol matana buburilakan pikasieun ari Mbah Suri pok ngomong deui. Ieu sun Gusti Prabu. Saha-saha nu getihna parantos kacampuran ku ati pesing pamunut tuang putra teh asun. Tah kitu Prabu. Alus Suri alus. Sabaraha hulu ha? Ku kami ke penting bakal diala Suri. Polona bakal dicobek. Wana kaula sarta daging narek dijieun prakadea deui. Kabeneran kaula geus nyiapkeun kateana keur ngagoreng prakadea teh ya. Cek buta hejo teh Pramitra. Suhun kumaha jantenna we tu Gusti Prabu. Upami nu ngadahar ati pesing duaan mangga canak dua. Upami nu ngadahar ati pesing limaan mangga we canak lima. Kitu ta Gusti Prabu. Oh, syukur Suri. Berarti pangabakti sia katarima ku kami. Daguan we ku sia isuk pageto sakabeh harta bana sia bakal namahan. Sabara juralit jung kelobana deui. Geus pasti sia bakal bro di juru bro di pantok ngalaya di tengah imah berat beunghar ku bana sia. Daguan wae. Les hulu Prabu Anom Lokawisesa teu katempo deui. Jep angin di luar jempe teu kadenge saeutik-eutik acan. Geus kitu mah Pramitra jung Mbah Suri cengkat. Terus meresan pais ati pesing nu meunang ngadeheuskeun ka Prabu Anom Lokawisesa. Geus tarap tipisan ka karak kaluar ti kamar panyepenan. Harita teh Pramitra sadaya. Koloyong atuh Mbah Suri ka dapur. Kasampak bilam sini keur ngalungsar nyamhunyar lamar bari ngabulaeh nyeupah. Barang nempo salakina kaluar ti kamar panyepenan,
harita teh bilam sini meni olohok bengong. Para mitra kaum dangu, rupina bengong na bilam sini henteu lila. Rupina mung sakedik. Eta nuang pila bengong nang mung sakedik rupina bae. Harita keneh bilam sini nanya nyata kabah suri teh. Kumaha abah geus beres? Ditarima cenah henteu ku Prabu Anom teh. Oh katarima malam sini ngan paminta saurang deui cenah kudu buru dibuktikeun. Lantaran bisi putrana Prabu Anom Parasea cenah. Cuk urang mah bisi pisirikeun meureun kitu tah. Bari si Itok geus disuguhan. Cek Basuri bari song mikeun bungkusan ka pamajikanana. Gap ku bilam sini ditampanan bari nyarita deui. Acan abah, sok barengan we ku abah sakalian ke kuring rek nyadiakeun keur abahan keunina. Jung abah ka ditu. Kudu geus sayagi 2 meja. Dina meja geuning tu geus sayagi 2 kadaharan mah, nya 2 piringeun. Cek bilam sini bari jung manehna nangtung terus bubungkus keur ngabahankeun ka Mang Itok. Eusina aya sangu satimbal, aya goreng daging peusing, aya goreng lauk cai, malah teu tinggalin pais ati jeung nu geus dideheuskeun ka Prabu Anom Lokawisesa. Hari Basuri leos ka hareup nyampeurkeun deui Mang Itok, datang-datang pok nyarita. Rada seger tok, geus mani mah urang dah hareulayu keun ge urang ngobrol deui lantaran ayeuna mah lapar aku abah teh. Cek Basuri bari leos deui ka jero terus dituturkeun kalayan haripeut ku Mang Itok. Datang ka jero ge Basuri diuk dina kursi. Atuh nya kitu keneh Mang Itok geus teu kudu diparentah deui, dekul duanana dalahar bangun paronyo naker. Sanggeus kira-kira beak 3 parapatna alas Mang Itok, ragamang leungeun Mang Itok rek nyokot goreng jaer nu piringna adek kana wadah cai kokocok. Tapi can ge nepi kanu dimaksud bok Basuri nyarita. Itok. Naruh rusuhan teh indahar teh. Ayo kanihan cata goreng picung dah. Cek Basuri ka Mang Itok lantaran disangkana ku Basuri Mang Itok terek ngumah leungeun atawa kokocok. Teu kira-kira we hana euleunana Mang Itok teh. Nu tadina mah rek dahar sagut pisan teh jadi eureun. Leungeun nu ngaragamang kapaksa turun kana cai kokocok, geus bersih terus dielap. Harita pok nyarita kapaksa. Parna sekap lah, mangawe abah lah ulah kabeng bat ku kuring lah. Ari ngap keneh ku sepandaleus, jawab Mang Itok ngomong narada lemes saeutik. Tapi nyungkun da di jero hatena mah kacida pisan ambakna haneueul sagede gunung cek paripaosna. Tapi teu bisa majar kumaha da geus eleset. Kapaksangan saukur nyaksian Basuri daharna segut naker. Rengse dahar Mang Itok teu loba deui cacarita. Lantaran dina jero hatena asa aya nu ngaganjel, malah tekung silila deui terus Mang Itok pamitan. Balikna di bahanan rupa-rupa kadaharan kalayan ati peusing ge teu tinggalin. Malah saja bati dahareun teh di bahanan duit sagala rupa, bari mikeun oleh-oleh pok bilam sini nyarita. Mang Itok, ya oleh-oleh keur guareun barudak lumayan sadatangeun mah cukup ye. Lumayan keur nu di imah. Salam gitu ti kami ka inung barudaknya jeung ka barudak. Cek bilam sini bari sok deui mikeun duit. Nyenuhna tu aceuk. Mangga ku kuring bakal ditepikeun insyaallah. Kapun anak marangga atuh bah. Oh, nama tu tok sing salamet di jalannya. Cek Basuri bari ngajajabkeun nepi kaburuan. Geus kitu mah leos Mang Itok ninggalkeun Basuri, ninggalkeun bilam sini, jeung ninggalkeun lembur Cikarancang. Mang Itok leumpang ngagedig deluak teu lieur bakat ku hayang buru-buru tepi ka lemurna. Lantaran hayang buru-buru nepikeun oleh-oleh pamahanan ti bilam sini. Kakeuheul Basuri rada lipur kaupahan ku duit pamere ti pamajikan Basuri. Gancangna carita para mitra. Lalampahan Mang Itok di perjalanan teu kacatur deui, kira-kira wanci magrib joel Mang Itok anyog ka lembur Cihanjuang. Datang-datang ka imahna gero ngagorowok ka pamajikanana. Rani, yuk kami datang yuk. Are keneh yuk. Cek Mang Itok beri-berai mukakeun panto. Ari kasampak Bilani keur galuntreng we ngawadu jeung si Kulu. Nempo salakina datang pok Bilani nyarita. Jika tukang Itok ulah gogorowokan kitu ari datang teh. Era ku tatangga bisa pajarkeun kumaha onam ye. Atuh da sono kami teh lah. Ongko ieu menang oleh-oleh deui ye. Sok keluar kadinya kulup Cingeng nyaho naon cenah usina teh. Lumayan ti Basuri jeung ti pamajikanana cenah ye. Salam cenah ka maneh.
cek Mang Itok bari gek diuk poho dikacape terus ngaguar oleh-oleh di bilam sini lantaran manehna ge can nyahoeun naon eusina. Si kulup meuni curinghak gancang ngadeukeutan bapana bari pok nyarita. Lu meuni sabuntelan. Oh eta teh meunang nukuran ku pusing teh apa? Atau meunang meuli? Cek si kulup bari gap kana bungkusan tapi gancang direbut ku Mang Itok bari nyari. Ulah ieu mah. Lain bagian ujang tapi keur bapak. Eta ujang mah teri we dah jeung goreng jair tah. Sabab eusi ieu mah lain dahareun budak tapi dahareun kolot. Ieu teh heula lah ni keur isukan nu kieu mah yeuh. Cek Mang Itok bari nyodorkeun bungkusan ka Bilani nu tayalian ti pais ati peusing teh. Atuh kulantaran pamajikanana satuhu kanu jadi salaki. Teu loba carita gap ku Bilani ditampanan terus diteuneun dina tetenong. Ari nu di dalahar mah sejen bae, nu sejena loba-loba deui. Si kulup daharna meninggal limed da puguh langka dahar jeung deungeunna sagala rupa mah. Beres dalahar der ngalobroa mending ngadaguan peuting. Nupang minengna diobrolkeun nyaeta anu aya sangkut pautna jeung Basuri, komo palebah ngobrolkeun waktu disuguhan dahar mah Bilani meuni akaya-akayan seuri. Sanggeus beres ngobrol teu puguh unina, pok Bilani mimiti muka carita nu daria nyawalakeun masalah kawajiban Mang Itok. Kang Itok, nya kumaha kira-kira narek sanggup kitu nyumponan paminta Basuri teh? Da dipikir-pikir ku kami ieu. Lantaran asa kakara ngadenge aya lanak bodas mah. Aku duka mana kitu neangan-anak. Sedengkeun dalanak mah kabeh ge lolobana mah meureun hideung. Cek Bilani ngilu bingung ka salakina. Da memang nya atuh lanak nu cucukna bodas mah kaitung langka. Malah teu nitih 1000 hiji sigana teh. Tapi pikeun Mang Itok sanajan nyaho lanak nu bodas. Hapunten. Nyaho lanak bodas teh hese teu dipeke bingung kalah kapok nyarita. Asa nanti. Mangkewe na. Ulah ku meok meme dipacok miuni hayam kabiri urang malani. Keun we aku mangkewe cek paribasana ge sanajan kudu ngabrik sakuliah leuweung. Teu jadi halangan. Kami merek usaha sate kapolah neangan eta sato. Sabab karasa ku kami ku geus meunangna nyaeta peusing oge pan karasa ku urang kana teulis teh. Kadahar ku anak pamajikan apaan anu tadina meureun manehna sok ngala ripuh oge kitu tah buburuh nutu ceuk paribasana pan teu kudu ayeuna mah pare geus loba duit loba rek naon deui atuh urang teh atuh cenah keur neangan keur deungeun-deungeunna alah eta mah babari urang mah sasamel we jeung eta jeung lalab mah di bibir ge loba pucuk-pucuk daun sampe atuh. Nu penting mah urang teh loba pare keur ngaliwat mah kitu tah. Perkara kewajiban teu jadi urusan. Teu jadi urusan. Sabab kami yakin lah ni. Lanak nu cucukna bodas teh aya. Nganu jadi pamikiran kami teh di mana kira-kira nu jadi pangancikan eta lanak teh. Sabab da moal salah deui ari di leuweung nu deukeut-deukeut mah da moal aya. Nya tapi ketang sok sanajan kitu ge lah kami mah moal mundur tadi ge. Moal pomemeh nanggung. Hartina mah lah moal ieu lah kumeok memeh dipacok kitu lah ni. Urang teh kudu aya kawani nu penting mah. Cek Mang Itok tetap gede sumanget komo geus karasa pamulang tarimana ti Basuri. Mang Itok teh beuki ngagedur wawanena. Keur mah jelema resep leuleungan, resep ngudag-ngudag satoleuweung. Ari pek aya jalan komo meuntas. Puguh matak moho lantaran sajaba bisa nyumponan karesep teh, bisa nyukupan kana pangabutuh sapopoe. Ari Bilani pok nyarita deui. Heueuh nya teu naon ari Kang Itok sanggup mah nya. Ngan kadewe mi HP ulah sok getas sarupateun, ulah sologoto jeung ulah rasa maneh wani ieu. Kudu titih kudu rintih nu dialar teh malah salamet. Ulah karooh ku kejo sacomot, ulah haripeut ku teuteureuyeun. Yeuh Kang Itok. Urang teh jadi jelema teh kudu sing asak-asaknya mikir. Sing asak pikir sing lamat nyasar. Hartina mah urang teh dina sagala rupa teh kudu bisa neuleumanana. Ngaracaina herang laukna beunang. Tak kitu amanat ti kuring mah Kang Itok. Yo, nya kitu tulani. Ku kami ge kaharti pisan. Jeung deui sajabati kitu kami rek amanat deui ka maneh ye nya. Omat lamun kami keur aya di leuweung ulah nangkarakeun peso atawa bedog.
Bedog paranti kami teh ulah dipake ngeuretan bawang. Sakitu amanati kami teh. Cek Mang Itok para mitra sadaya bari nurutan caritaan Bilani. Jadina teh masing-masing mere pepeling demi keur ngajaga kasalamatanana. Malah dibawa ngobrol teh waktu teu karasa para mitra. Kaayaan di lembur Cihanjuang geus sepi jempling rehe comrek. Barudak nu tadi rame ting gewewek teh. Ayeuna mah geus teu kadenge deui. Pantas pisan mun waktuna teh disebutkeun wanci sareureuh budak. Demi tatangana Mang Itok nu tadi kadenge hoghag ngawaradul. Geus teu kadenge deui nu tingangan sora-sora satoleutik nu resep di sadapeuting. Sora jangkrik tinggarerik, reang patemalan jeung sora gaang. Tika angangan kadenge sora anjing babaung mata klewang. Beuki lila beuki deukeut malah tungtung nama asa minuhan lembur sora anjing babaung teh. Bilani jeung Mang Itok silih reret ngadenge anjing babaung. Lantaran tara-tara tisasari aya nu kitu. Malah teu lila hiuk sora angin maninga gelebug sorana seah ngaguru. Dangdaunan rabeng haliber kabawa ku angin peuting. Kenteng imah nu teu pageuh ting sorolok marurag anu saterusna mah kadenge prek pareupeus. Babakuna mah nyaeta bubukna patulayah dina panyaweran. Bareng jeung ngaguruhna angin toprak di jalan sadaya delman ngaliwat atuh gebeg Bilani jeung Mang Itok sing rarenyag rei bulu punukna ting purinding. Duanana taya nu nyarita deui. Sora angin angger ngaguruh kasawur ko sora anjing babaung. Hawar-hawar ngeng kadenge sora kuda hihim. Beuki lila beuki deukeut malah beuki jelas kadenge sora kuda teh pas langgeng plok-plakna sapatu kuda. Ngadenge kitu pok Bilani nanya ka Mang Itok. Kang Itok, nawaya kieu sora aya sora kudanya. Pan eueuh nu bogaeun kuda di lembur urang mah. Moal kitu nu ngaliwat mah. Nya teuing atuh teu ka hati ku kami oge. Disebut nu ngaliwat saha manusana nu rek wani ngaliwat da ka di mah bari mawa kuda. Pan loba cukang. Nungan saukur awi surat dua leunyeur sedengkeun dihandapna walungan anu kacida pisan lungkawingna. Lantaran teuing zaman mana kurang aya jalan nanti gede jeung sasak nu kuat ka alamanana. Moal kitu rek mapageun mah. Cek Mang Itok boga pikiran nu lain-lain, Bilani kaget pok nyarita deui. Ari Kang Itok, mapageun teh kudu puguh ye. Sanu dipapageunana jeung sanu rek dipapageunana deui. Jeung sanu mapageunana. Rek naon artina mapageun wayah kieu make kuda sagala teu ngarti kuring mah Kang Itok. Teu ngarti mangacung atuh. Kongkoda kami ge ari ngadenge nu kieu patut mah teu ngarti lah. Ngan kami teh sok ngadenge dongeng kolot cenah lani. Cenah mun aya nu rek mapageun sok kuda malah make kareta sagala rupa cenah bejana. Cek Mang Itok ngomong kitu teh dina hate darada sieun. Tapi bubuhan lalaki teu ieuh parnana ngan Bilani rada ngaleper ngadenge caritaan salakina. Sanajan bari jeung sieun ge maksakeun maneh Bilani nyarita. Heuh kuring ge kungsi ngadenge dongeng kitu teh. Tapi pandi dieu mah asa eueuh nu mun nyungkak Mang Itok. Jeung dina eta teh sora kuda teh waktu kukurilingan wae eta Kang Itok. Kang Itok. Jika ngurilingan imah urang geuning Kang Itok. Namun nyung kitu Kang Itok teh. Eta geuning eta. Rek mapageun. Ceuk Bilani bari ngadeg-deg para mitra diukna ngised ngadeuketan ka Mang Itok lantaran bakat ku sewak-sewak. Para mitra kaum dangu, kulantaran tadi nyebutkeun Bilani teh majarkeun ka Mang Itok teh munyung, atuh kacida pisan harita Mang Itok nyerengna. Gabah ngomong teh. Saha nu munyung ha? Dek sama dinding teu kami mah teu munyung. Cicing meninggal lah tong obat carita. Isi kadengieun kudu rek papakeun. Cek Mang Itok sieun-sieun digemaksakeun ngomong. Jep Bilani teu nyarita deui, samalah Mang Itok ge teu wani deui ngomong. Duanana ngadedempes ngadedengekeun sora plok-plakna sapatu kuda nu ngurilingan imah Mang Itok. Bilani nepi ka wer-weran kiih bakat ku sieun. Lantaran sora kuda teh leungit malah beuki lila asa beuki tari. Sedeng sora anjing babaung teu eureun-eureun. Bilani beuki ngeprak we para mitra, malah tungtung nama Bilani ngarontok ka Mang Itok. Demi nu ngurilingan imah Mang Itok, tayalian iwati utusan Prabu Anom Loka Wisesa. Maksudna rek nyokot jalma nu geus dijangjikeun ku Basuri. Tapi kulantaran ati peusing nu dibahankeun ka Mang Itok can aya nu ngadahar,
Atuh utusan Prabu Anom Loka bisa seteh leungiteun tapak ngan ngurilingan bae sabudeureun imah Mang Itok lantaran ati pesing mah minangka tuduh jalan aya dina tetenong Bilani. Utusan Prabu Anom Loka Wisesa nu tumpak kuda teh terus-terusan kukurilingan di tempat eta-eta keneh. Atuh puguh Bilani jeung Mang Itok teu bari saeun sare sedeng sora kuda terus bae ngurilingan imahna. Ari nu diutus ku Prabu Anom Loka Wisesa aya duaan nyata Sakunca jeung Sakunci. Duanana pangawal nyata pawal petengan Raden Prabu Anom Butahejo. Kulantaran Sakunca jeung Sakunci leungiteun tapak atuh pok Sakunca nyarita. Anyi, anu gamana urang nyusun ayu. Da geuning eueuh manungsa di dieu. Balik wae kitu ada mah kumaha nya? Cik Sakunca nanya ka Sakunci adina, ari Sakunci pok ngajawab. Enggak nga. Oing oge teu nyaho. Nu mana manungsana? Tapi ari kuno balikna ayeuna mah keheula ka. Sabab dangdu Gusti Raden Prabu Anom bakal nyarekan ka urang. Mangkani apaan tadi geus sadia? Samara keur nyobek manungsa. Jawab Sakunci manehna teu satujueun. Lamun kudu balik lengoh sabab teu wani jeung sieun dicarekan ku nu nitahna. Ari aya Sakunci. Wah, lamun eueuh manungsana. Wana aya oge manungsa sayodo kalah bating burungkut geuning tu. Kumaha lamun urang tanya hayu? Sugan we bisa nuduhkeun ka urang. Cek Sakunca usul ka adina. Sakunci ngahulang heula sakedeung. Mikir meureun mun jelema teh mah teu lila cakakak seuri mending agak-gak bangun nikmat naker. Tapi sakali deui sora Sakunci kadenge ku manusia. Bilani jeung Mang Itok mending ngarenyag ngadenge anu seuri. Malah tatangga Mang Itok ge kabeneran nyararing mah ngadarengieun seurina Sakunci. Sararea sarua pada ngarenyag. Sabab seuri Sakunci ngahihih semung nirung jeung seurina jurig siga jurig cai para mitra. Jaba geus peuting katurug-turug dialokkan ku sora anjing babaung. Sora angin nu angin teu leungit-leungit malah Sakunci cakakak di seuri. Ngagagunya alus eda usulne uing mah sadunya pisan. Ai urang tanyakeun sugan we manehna nyaho. Lamun nunuhkeun urang buruhan kudu cing loba. Lamun teu nunuhkeun sogok we lah sa amplop we laekeun geura. Da bejana di zaman manungsa mah cenah kudu ku amplop cenah ayeuna teh. Kitu dah kakak. Nya binter maneh ngingoni. Soga tu ku ayi kunci tanya keun kuda mah kakak ku kakak di jenggelan. Kun ku uing urang tanya pira aku teu nuduhkeun manehanana. Beres nyarita kitu para mitra sadaya. Peledug Sakunci ngarobah jirimna jadi haseup terus maju ka kolong imah Mang Itok. Suruput haseup teh moncor tina conggang. Peleg-beg haseup teh ngumpul hareupeun Mang Itok jeung Bilani. Atuh kebeg Bilani meninga gurubug bakat ku sieun. Leungeunna ngaleper huntuna noroktok siga nu kabulusan. Panon buncelik bari melong kana haseup. Mang Itok jeung Bilani para mitra sadaya hayang ngagorowok tapi tikoro asa aya nu ngaganjel. Sedeng haseup teh saeutik demi saeutik robah jirim mimitina ti luhur heula. Lila-lila jeleg ngajirim jadi hiji makhluk nu pikagilaeun. Rupana ngeplak bodas huluna ku kuncungan ngacir siga tungtung boeh nu ditalian. Kuntuna rangge teng katempok kabeh matana jero tapi jelas katempo puburilakan. Ari sukuna ngan hiji mencos leutik ka handap. Tapi teu napak malah masih ganu ngagantung. Bilani jeung Mang Itok kasieuna beuki ngalobaan. Bulu punuk ngawid-wid asa kanal sakujur awakna gibrig bujur kokoplokan. Asa ngalobaan. Kasieun geus hese ngagamarkeun anaku carita. Ari Sakunci nu ngajirim jiga mayit hirup teh cikikik seuri bari terus nyarita. Hei urang manungsa. Kenaon ngabdi bari jiga keun tumpaku ya. Nah kala kamalolotot ka kami. Aku atuh semah de urang manungsa. Cek Sakunci ngakuna semah make hayang diaku segala rupa. Bilani boro-boro bisa ngaku kalah ka ngagibri gue beki rongkah siga nu keur panas tiris. Tungtungna teu kuat
nyaeta ngadenge sora sakunci nu matak kinggiapeun gabrug Bilani ngarontok ka Mang Itok. Duanana pagulung-gulung, dua leungeun mangpetan ceuli da mu ngadenge sora sakunci. Panon dipereumkeun ti pabereket, tapi sakunci nu jirimna siga mayit hirup kacipta bae. Malah asa beuki jelas katempona dipereumkeun ge kadeuleu bae. Sakunci heranin pok nanya bari ngikik seuri. Ih, urang manungsa? Kunaon kalah ngagulung jika lurut? Murad nanya, gaula itu orang manusia? Aman gaula teh siapa teh? Lamun tu daek ngaku atau sia lamun ulin ka ima gaula, wali aku sia. Bungan gula ui ngandep wae ka gula teh. Cek sakunci bari maju ngurilingan Bilani jeung Mang Itok. Atuh puguh we keur masieun jadi leuwih sieun teu wani ngarenghap-renghap acan cek paripaosna. Kala ngarenghap tina bujur meni prat-pret-prot. Kulantaran Mang Itok loba teh ngaluarkeun gas racun sigana bae sakunci baweun. Sabab teu lila ti harita terus ngaleungit teu ngaganggu ka Mang Itok jeung Bilani. Terus sakunci nyampeurkeun deui ka lanceukna nu nungguan di luar. Sakunca nempo adina geus datang pok nanya. Kumaha anjing hasil? Ya hajina manungsana nu rek pindah ka nagara urang teh. Ya di dieu ada eueuh jeuna. Cek sakunca bangun teu sabar, sakunci pok ngajawab bari naek kana kudana. Wah, moro-moro nganyawab gana. Kana ganting murungku jika keur gulat we meuni malah muak meuni meledak mau nog muruk mau badak mak. Ya, ditinggalkeun nih uing teh da siapa ya uing teh. Kumaha atuh lamun geus ieu kagak? Cik sakunci balik nanya ka lanceukna, ari sakunca pok nyarita deui. Eta dani waktu nepungan make kendok nu mana anyi. Yang make genok nyuri kuburan. Jawab sakunci saujratna. Wah, salah gede aduh kitu mah. Lamun rek nyang hareupan hiji manungsa kudu nyaho heula manungsana. Lamun rek nyang hareupan garong kudu make kedok garong. Lamun rek nyang hareupan kiai kudu make kedok santri. Lamun nyang hareupan sudagar kudu make kedok tukang kiridit. Ari aji nyang hareupan nu keur sieun make kedok nyuri kuburan atuh nyapu beuki mungkul. Walau kuku akali anekeun sugan rek bener, tapi teu isukan. Tidak naon geus ayeuna mah kapaksa urang balik, gampang isukan urang ka dieu deui. Ongko bisi kaburu subuh manten. Cek sakunca bari ngenjed kudana atuh geuleyeung kuda maju da puguh kuda siluman teh. Teu ngaberetek lumpat kawas kuda delman manusa. Ari sakunci nuturkeun bari nyarita. Karena taharti ani kitu mah uing mah tadi masalah. Lamun isukan ka dieu uing rek sing ati-ati ngarahasil maksud. Cek sakunci bari ngenyed kuda rada tari. Sakilat geus jauh ti lembur Cihanjuang malah ari sakunca jeung sakunci geus baralik mah jep teu kadenge deui nu teu paruguh teh. Sora anjing nu babaung jempe para mitra sadaya. Sora angin leungit malah sora sapatu kuda nu plok-plak geus teu kadenge deui. Kaayaan peuting balik deui ka Wasasari. Barang geus jempe deui jung Mang Itok jeung Bilani carengkat terus gari gisik siga anu kakara hudang sare. Pok Mang Itok nyarita pangheulana. Aduh. Mun asa saminggu nu gelo teh lah. Aduh, geus kalabur meureun ye nu gari jual dalani. Jempe da si juri ka tahadol teh. Geus dibekok mah lah. Kadung teh tadi meureun moal ieu teu sieun teh. Geuning nyaho. Jadi jarian teh sieun ku dibekok meulah. Cek Mang Itok para mitra bari jung nangtung gap kana sarung terus dihayungkungkeun. Mani buni nutupan sirah terus nangtung. Dina urut nangtungna sakunci cikikik Mang Itok seuri niri-niri sakunci. Atuh Bilani meni ngamuriding nafsuna ngadigdig. Ojeng kang nyokot suluh sateuk-teuk teu antaparah hiu. Mang Itok dibabad sukuna ku suluh tapi gero Mang Itok ngagero. Aduh Bilani, naonan sia nyari. Bila ku tegas ya. Nenggeul ka kami, singeling sia. Singeling. Ulah kitu pamali. Sok diuk. Cek Mang Itok beri ngalaan deui sarung nu nutupan sirahna. Bilani gantawang nyareka.
Ari maneh eling litok? Tepuguh-puguh kalah nurutan juri Kunti jika nu awah. Puguh kami teh keur sieun hayo di tamahan. Sugan teh Kunti beneran baru ku kami dibabad. Lah, bincurangna tah. Cek Bilani bari nulak cangkeng panon molotot ka Mang Itok, sedang Mang Itok pok nyarita deui bari nyekel kana pepeuteyan Bilani. Geus ulah parasia geus. Geus tengah peuting yeuh. Tak tiris kikiduan mah. Ning urang peureum yeuh. Cek Mang Itok para mitra bari ngagusur Bilani harita teh ka tempat sare. Bilani ge teu ngomong deui manehna nurut siga budak leutik rek diajak jajan balon. Para mitra kaum dangu kocapkeun peuting jempling rehe simpe. Mang Itok jeung Bilani talibra naker sarena sora jangkrik jeung gaang nureang ngarilu jajab ka jalma nu miang ka alam impian. Teu lila di wetan langit geus sibar. Jangjang peuting geus ngalingkup sakedeung deui peuting bakal kaganti ku beurang. Fajar geus ngadingding cahayana burahay beureum jeung koneng. Ayam jago reang kongkorongok tukang nyadap geus arinit cangklekna kadenge trok-trak paadu jeung sarangka peso sadap. Urang lembur geus harudang malah geus loba anu kacarai. Teu lila brai sang Batara Surya nyebrotkeun cahayana kasuliah kasakuliah jagat raya. Tapi Mang Itok jeung Bilani masih keneh ngarengkol we di engon. Maranehanana keur meujeuhna talibra sare lantaran sapeupeting teu sarare. Tapi si kulup mah sarena tibra ti sore keneh korejat hudang barang nyaweun panon poe geus luhur tuluy ngageuyingkeun indungna. Malah tungtung nama Mang Itok ge kabawakeun hudang. Sanggeus rada beurang Mang Itok ini trek kaleuweung maksudna rek neangan lanak bodas. Limpang kebat ka kidul manehna ngajugjug kaleuweung hideung nu loba lanakna. Keun bae Mang Itok mah cenah sina jauh heula nyabana ayeuna urang caritakeun Bilani nu keur nguprek di dapur. Waktu rek dalahar bareng jeung si kulup ras Bilani inget kana bungkusan oleh-oleh bawa salakina. Tayalian pais ati peusing anu ngahaja dibahankeun ku pamajikan Mbah Suri. Kojengkang Bilani kana tetenong berai dibuka. Gap bungkusan dicokot terus dibawa ka hareupeun hawu maksudna rek dihaneutkeun. Tapi berai dibuka Bilani rada ngarenjag sabab kakara nyaho yen eta bungkusan teh eusina ati peusing. Ras Bilani inget kana papatah bapana baheula waktu keur jumeneng keneh. Lani saanak incu sabisa-bisa ulah ngadahar sabangsa ning ati. Rek ati naon bae ulah pisan. Barang inget kadinya terus eta bungkusan teh dibereskeun deui sok diteungeun kana tetenong urut tadi. Untung si kulup teu rewel. Yang tilubat tatanya nu lain-lain berak di dalahar, apunten dalahar duaan jeung si kulup. Dengan saaya-aya nu sejen bae. Beres dalahar kurutak para mitra sadaya. Anu datang horeng Nyi Rustiah tatangga Bilani nu mangkukna di sarang kajurig barang ku Bilani kareret gancang digebagiakeun. Geuleuh geuning asi Nyai cok Nyai calik Nyi Rustiah. Hanya kapan deui teuing jadi weh kaporotan. Ibi mah karetasna da pisan dieu teh. Pada aya pikir saya naon atuh Nyai teh enjing-enjing keneh ka dieu. Cek Bilani bari ngaluarkeun seupaheun. Ari Nyi Rustiah memeh ngajawab degek diuk heula gigireun Bilani nu geus merenah ka karanyari. Ah, daya periogina naon Bi? Hoyong amengan we bubuhan nuju salse. Barudak keur sasarawah ngiring ka ninina. Abdi teh lah panasaran Bi pedah tadi wengi abdi teh nguping sora-sora nu arane. Kumaha ari Bibi sami deui? Cek Nyi Rustiah. Horeng rek ngobrol ke nu tadi peuting kajadian nepungan Bilani. Bilani asa di jalanan aya batur keur cacarita, pok ngajawab malah bari ngesod diukna ngadeuketan ka Nyi Rustiah. Nya aya naon kitu Nyai? Cicik Nyai heula atuh nerangkeun pangalaman wengi. Engke bagian Ibi. Aku moal kitu. Teu loba carita para mitra sadaya. Barang dibere jalan teh atuh harita Nyi Rustiah darak-darak ngadongengkeun caritaanana anu unina kieu. Kieu Grabi, sawebengi abdi teh teu tiasa monok, margi ku kupingan teh di pipir aya kuda meuni ganeng. Sora anjing babaung meuni mata keueung, angin ngegelebug malah sakapeung macikikik aya nu seuri, matak maruringkak bulu punuk ge Bi. Babacaan ni asa bosen, tapi sigana teh kalah kabeuki paceuh. Tungtungna teh abdi teh lah soak Bi. Ngurungkut we di ngon pagulung-gulung jeung barudak.
bapana barudak sakitu lalaki jeung sakapeung mah tara percaya kuno karitu. Da basa peuting tadi mah sarua we mending ngeprak kawas urang kitu tabi. Keke kumaha teh aya nu nemongan nyai? Tanya Bilani. Bangun penasaran nah di batur aya juri kuburan atawa eueuh ari Nyi Rustiah pok ngajawab. Teu aya bi. Ari nemongan mah engko da boro-boro ningali kaluar atuh nyempot we di ngon bari mulen maneh ku samping. Nya kumaha kitu ari bibi? Ceuk Nyi Rustiah malik nanya. Ih, nyai, di ibi mah aya nyai. Aduh, aya nu bodas ku kuncungan, ramok rangowas kukuna paranjang, matana celong meni jero ari huntu katempok kabeh. Siga eueuh biwiran. Sukuna mah hiji, malah hiji ge teu napak-napak acan nyai. Ari leumpangna teh ngageuleuyung teu bisaeun ngalengka. Da sukuna ngan bogaeun hiji. Ari pek teh seuri nyai. Ibi mah lah matak deuleueun sigana teh moal poho 7 minggu ge. Malah ngomong segala rupa bari ngirung pajarkeun teh cenah nya mah ka dieu teu make hayang diaku segala rupa. Atuh bibi teh boro-boro bisa ngaku nempo bebengokna kitu. Kuat ka bibi teh nyai teu kuat. Ngajak-jak malah ceuk paribasan nepi ka ngompol-ngompol bibi teh. Ceuk Bilani nyaritana. Bari bibi digidigan bari nyeklan punuk segala rupa. Atuh puguh we Nyi Rustiah meni ngagebeg para mitra. Meni gerebeg deui bakat ku sieun. Kumanehna kacipta pisah kumaha teuing lamun nyampeurkeun ka manehanana. Atuh pok Nyi Rustiah nyarita deui beheungna ditungkupan ku dua leungeun. Waktos na see para mitra.